Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang deui dina pangajaran basa Sunda. Dina danget ieu urang ngabahas ngeunaan prasarat resensi, lengkah-lengkah resensi, jeung raraga resensi. Mangga wilujeng diajar. Nu kahiji aya prasarat ngaresensi. Jadi saupama hideup bade ngaresensi, hideup kedah mibanda pangaweruh ngeunaan paelmuan anu dipedar dina buku atawa film anu bade diresensi ku hideup. Misalkeun hideup bade ngaresensi film, hideup kedah mibanda pangaweruh ngeunaan film atanapi seni secara umum. Salajengna hideup kedah mibanda kamampuh nganalisis anu seukeut lantaran dina ngaresensi hideup kedah nganalisis kahengkeran sareng kaonjoyan tina karya anu bade diresensi ku hideup. Salajengna hideup kedah nyaho kana karya-karya sejen. Nah, lantaran dina ngaresensi hideup biasana kedah aya babandingan karya anu dibandingkeun jeung karya sejen anu dibandingkeun jeung karya anu rek diresensi ku urang. Nah, eta panginten ngeunaan prasarat ngaresensi. Urang lajengkeun kana lengkah-lengkah ngaresensi buku. Nah, dina lengkah-lengkah ngaresensi buku nu kahiji hideup kedah milih buku nu rek diresensi nya. Tantosna wae sarta acan ngaresensi hideup kedah milih heula mana buku nu bade diresensi ku hideup. Nah, salajengna hideup kedah maca kalawan daria alusna mah sababaraha balikan. Nah, kedah sababaraha balikan supaya hideup bener-bener paham kana buku nu bade diresensi ku hideup. Terus salajengna catetkeun hal-hal anu pikatajian atanapi nu menarik tina buku anu ku hideup dibaca. Salajengna catetkeun naon pandangan hideup naha buku eta teh payus atanapi henteu kanggo dibaca ya. Jadi pantes teu ieu buku teh kanggo dibaca menurut pandangan hideup. Nah, salajengna tuliskeun judul resensi hideup. Teras tuliskeun oge identitas buku anu diresensi ku hideup. Misalkeun judul, pangarang, pamedal atanapi penerbit, tahun terbit, kandel buku, warna jilid buku, jeung jenis kertas. Teras editor saupama aya. Satos tuliskeun identitas buku ku hideup disusun raraga resensi nu rek ditulis. Misalkeun wanda bukuna nah kalebet fiksi atanapi non fiksi. Teras nuliskeun identitas buku, teras medar ngeunaan isi buku, teras medar ngeunaan kaunggulan jeung kahengkeran eta isi buku, teras medar ngeunaan mangpaat buku keur bacaeun balarea jeung ngajudulan resensi. Nah, eta lengkah-lengkah dina ngaresensi buku. Nah, ayeuna kumaha lamun hideup ngaresensina karya nu sejen? Misalkan ngaresensi film. Nah, sami wae lengkah-lengkahna mah teu benten teu bisa sareng ngaresensi buku. Misal dina ngaresensi film berarti hideup kahiji milih heula film nu rek dilalajoan ku hideup. Teras hideup lalajo filmna. Teras dicatetkeun alur cerita anu pikatajian atanapi nu menarik. Teras hideup catetkeun oge pandangan hideup. Nah, ieu film teh layak henteu ditonton. Teras dituliskeun judul resensi hideup. Teras nuliskeun identitas film nu rek diresensi. Misalkeun sutradarana saha, judulna naon, pelaku utamana saha, produserna saha, rumah produksi nu ngaluarkeun eta film, teras nu nulis naskahna saha, durasi atanapi lilana film eta sabaraha jam misalkeun. Terus jeung jenis filmna naon, naha horor, naha drama, atanapi action jeung sajabana ti eta. Nah, satos kitu, satos tuliskeun identitas filmna, sami ku hideup oge kantun disusun raraga resensi nu rek ditulisna. Misalkeun kahiji wanda film, jenis film naon nya, nah action naha naon. Teras nuliskeun identitas film, teras medar ngeunaan carita dina film ti mimiti alurna jeung tokoh-tokohna. Teras medar ngeunaan kaunggulan jeung kahengkeran film. Teras medar ngeunaan mangpaat film keur lalajoaneun balarea jeung ngajudulan resensi. Nah, jadi sami wae nya ngan anu bentenna ieu mah buku, misalkeun ari film mah berarti nu resensina film. Nah, salajengna aya raraga resensi buku atanapi resensi film.
Nu kahiji aya judul resensi. Nah, biasana mah ngagambarkeun isi buku atawa film secara umum ya dina judul teh. Judul resensi teh. Terus nu kadua aya identitas buku atawa film. Lamun buku mah nu tadi teh misalkan aya judul buku, pangarang, pamedal, nomor edisi, tahun dipedalkeunana, kandel buku atau jumlah kaca, jeung editor namun aya. Terus salajengna aya judul buku, pangarang, pamedal, nomor edisi, tahun medal, kandel nepi jumlah halaman, editor, saupama aya ya. Terus salajengna anu dituliskeun dina resensi buku teh nyaeta ringkesan atawa carita film. Lamun film. Nah, jadi isi buku atawa film kudu disusun ringkesanana kitu deui dina lamun dina buku ringkesan buku atau sinopsisna, lamun dina film berarti ringkesan tina carita filmna. Salajengna aya kapangarangan atawa kaaktoran. Nah, maksudna isi resensi teh kudu ngaguar ngeunaan riwayat kapangarangan anu ngarang buku atawa anu nyieun eta film. Nah, mun resensi film biasana mah riwayat artis atawa aktor atawa pangalaman sutradara dina nyutradaraan film. Nah, lamun film anu artisna atawa aktorna sering kenging penghargaan, nah biasana mah filmna oge osok dipikaresep ya. Jadi ya dina kapangarangan atau napi kaaktoran teh ieu dibahas ngentan tiasa ngeunaan prestasi-prestasi si pengarang eta, misalkan penghargaan anu kantos dimeunangkeun ku si pengarang atau napi ku si eta aktor. Nah, salajengna aya kaunggulan jeung kahengkeran. Dina resensi buku dipedar ngeunaan kaunggulan jeung kahengkeran isi buku. Nah, kitu deui dina resensi film sami kudu dipedar ngeunaan kahengkeran jeung kaonjoyan dina alur carita atau napi penyutradaraan atau napi tina karakter aktris atau napi aktorna. Nah, jadi dituliskeun ku hideup naon wae kaunggulanana jeung naon wae kahengkeranana. Mung sakitu anu kapihatur ngeunaan prasarat resensi, lengkah-lengkah resensi jeung raraga resensi. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.